Hei, naon? Doma anakan opat. Oh, orang ge nya hayang ngumpat. Can iya aduh, can kaburu yang ngumpat nyala atuh etana daun kalapana ngala. Lain kupat doma anakan opat. Anakna 2 jodoh. Ya, eta ge jeung lengkongan etana cara nyieunna pan kudu aya daun kalapa, dieusian beas. Sing alus diisikan diasupan sing kinu. Ngala daun kalapana geura. Lain kitu itu teh anakna teh opat nu hiji mah leuleus. Kudu dikumahakeun. Nyai dikulub geus di beasan mah dikulub geus biasa geus dibiasa dikulub teh. Wahnya anak doma dikulub atuh. Sing hipu, sing peungkeur, sing ngagenuk kieu, sing ngagenuk. Kira aku teh apal nyieun kupat meni belegug-belegug teuing. Lain ku belegug gitu doma ngajuru opat 2 jodoh anu hiji mah leuleus kudu dikumahakeun tangges kitu. Goreng ku taleus mah tuh. Goreng ku taleus mah geus ku kupat lengko mah. Geus ya tong heureun ngadongengkeun kupat itu doma bisi teu kaburu leuleus. Ya kalah ku taleus asa di mana make aya kupat nyieun lengko ku taleus asa kakara yeuh. Lebaran ayeuna kupat ku taleus euy.